Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun paeh jeung tanwin di mana-mana mayunan salah sahiji huruf Arab, huruf hijaiyah. Aya sabaraha? 28. Henteu aya sabaraha hukum nun paeh jeung tanwin teh? 4. Aya 4. Lamun mayunan huruf hijaiyah nu 28 teh. Hiji nun paeh jeung tanwinna aya anu kudu Di tanwin hiji nun paeh jeung tanwinna aya anu kudu di nu hiji nomor ka hiji aya anu kudu di anu kudu di harkeun heula dijelaskeun an in un. Dua nun paeh jeung tanwinna aya anu kudu diidghamkeun diasupkeun kana huruf sabadana. Tah nu katilu nun paeh atawa tanwinna teh aya anu kudu diiklabkeun. Aya anu kudu iklabkeun. Naon ari ngaran iklab? Nah, aya iklab cek lugot, aya iklab cek istilah tajwid. Naon ari iklab cek lugot, cek asal bahasa nyaeta tahwilus syai'i an wajhihi hartosna mindahkeun hiji perkara dina perkara jalan na eta perkara. Jadi mindahkeun hiji perkara dina perkara jalana eta perkara. Tahwilus syai'i mindahkeun hiji perkara an wajhihi lah tina jalana eta perkara. Pugu jalana teh ieu dipindahkeun ka dieu. Nah eta teh iklab cek naon mah? Cek lugot, cek asal bahasa. Ngeun cek ahli tajwid mah nu disebut iklab teh sanes kitu hungkul eta mah umum teuing. Naon? Iklab cek istilah tajwid nyaeta ja'lu harfin makana harfin ma'a mura'atil gunnah. Hartosna ngajadikeun hiji huruf nya dina tempat huruf anu sejen sarta ngariksa gunnah. Jadi naon teh huruf eta teh dijadikeun huruf lain. Huruf eta teh kalahkah dijadikeun huruf lain. Ari tulisanana huruf nun misalna teh, ari tulisanana tanwin misalna teh, ari dibaca jadi mim gunnah. Nah itu namina iklab. Aya sabaraha huruf iklab tina pembagian nun paeh jeung tanwin teh? Aya nyaeta naon? Ba. Tah kieu di mana-mana nun paeh atawa tanwin mayunan ba nya, maka eta si nun paeh atawa tanwinna teh tukeurkeun kana mim digunahkeun didengungkeun kana irung. Ba. Contoh tanwin mayunan ba sami'um basir. Naon cenah? Basir. Tuh. Ari tulisan naon? Tanwin, ari dibaca mim. Mim digunahkeun. Berarti kudu kana irung abus. Sami'um basir. Contoh nun paeh mayunan ba dina dua kalimah ieu mah kalimah kahiji min, kalimah kadua ba'di. Mim ba'di. Terus. Ari tulisan nun paeh ari dibaca mim gunnah. Itu ditukeurkeun. Iklab namina. Ngajadikeun huruf hiji huruf karena jadi huruf nu sejen dina pengucapanana. Contoh nun paeh mayunan ba dina sakalimah yam bagi. Naon cenah? Tuh ieu nun paeh mayunan ba. Jadi mim.
Tah gitu iklab teh. Lamun iklab anu umum mah seperti kieu we. Ieu teh saha namina? Pajak. Cek aya teh deal. Boga apal aya teh bahwa ieu teh Aja. ku aya kalahkah disebut DA. tah iklab namina teh eta teh. Ari rupa ari naon? Ari beungeut Pajak. pajak teh sabenerna mah. Ari dipanggil DA. nah itu iklab. Ngeun lain cek tajwid. Cek istilah. Cek istilah bahasa cek bahasa eta mah. Nah, tos.